Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Firyaga Ranifa Jayanti di kelas 10 IPS Sigi. Salajengna abdi bade ngawawancara pun raka. Serta acarna mangga nepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rahman Isrina. Salajengna mangga urang kawitan. Kumaha dampak COVID-19 dina aktivitas? Dampakna sagala kahambat aktivitas anu biasa dilakukan. Salajengna kumaha cara ngajaga diri dina pandemi ieu? Kudu matukeun 3M sareng taat ka protokol kesehatan. Kumaha dampak COVID-19 dina pembelajaran daring? Seueur siswa anu teu ngartos kana pembelajaran anu didugikeun di sakola. Salajengna kumaha pendapat kanu sok ngalanggar peraturan kesehatan? Sok kesel lantaran sok seueur jalmi anu teu paduli kana virus ieu. Salajengna kumaha harapan mun COVID-19 ieu tos teu aya? Sing teu aya deui virus-virus anu lain meh tiasa ngalakukan aktivitas anu biasana. Hatur nuhun kana waktosna, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.